warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sata acana hapunten Bapak abdi di dieu bade nyuhunkeun waktosna kangge dokumentasi wawancara basa Sunda. Mangga. Nu kahiji, iraha Bapak ngawitan icalan soto ayam jalkomi teh. Pamicaran soto teh Bapak teh ngawitanana teh ti taun 1865 dugi ka danget ieu. Teras naon wae samara anu dibutuhkeun supados kualitasna sae. Samara anu dibutuhkeun teh anu pertama nyaeta hayam teh kedah hayam nu ngora supados raosna langkung gurih sareng rada aya amis-amisna. Anu kadua pamini nyusoun teh kedah cai haneut supados asak tapi teu bubuk. Sareng anu katilu nyaeta togena kedah toge anu pondok. Paminu pondok teh raosna aya amis-amisna gitu. Teras nu katilu kumaha cara Bapak ngembangkeunana? Pamicara ngembangkeunana teh anu kahiji teh kedah gaduh tempat anu strategis sapertos caket pasar atanapi caket komplek industri. Teras pelayanana ge kedah langkung somea supados nu meserna ge langkung seueur. Teras nu kaopat saha nu mimitina icalan soto ayam jalkomi teh? Pami anu ngawitan icalan soto teh eta teh sepuh Bapak anu gaduh nami teh Bapak Muhammad Jarkomi. Teras kunaon Bapak milih icalan soto dibandingkan icalan nu sanesna Pak? Oh gitunya. Pami Bapak milih icalan soto teh kusabab Bapak teh keun warisan sepuh Bapak. Sepuh Bapak sareng Bapak teh generasi anu kadua nu icalan soto di Pangandaran. Teras nu terakhir Pak, di mana tempat icalan Bapak anu ayeuna ditempatan? Pami icalan nu ayeuna nu jelasna icalan soto teh di caket terminal Pangandaran. Masih di Saburan Pangandaran. Mohon masih saket. Tosna Bapak hatur nuhun pisan atos masihan waktos kanggo dokumentasi wawancara basa Sunda. Cekap sakitu ti abdi jeung tim nu aya di dieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.